Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Payung hitam yang menjadi saksi setiap hari sungguh menyakitkan hati. Tak peduli hujan turun, petir menghalangi, ku tetap bertahan walau air hujan membasahi badan. Nya kemana buat cenah arek ngomongkeun carita. Ieu carita cek mana carita si Nurul. Jeung si Nurul kan loba, aya Nurul kupret, aya Nurul kampret. Pokona sebab pret-pret eta. Nu mana boy si Nurul anu rek diomongkeun ku manehna. Lila kacida aing mah ngadaguan tita tadi nyanyi mending geus lagu. Can datang keneh wae. Ya ayeuna aing geus prat-prat can aya keneh wae. Aing kumaha eta si Nia. Awas we lamun si Nia nyaritakeun si Nurul kupret. Pokona aing mah paling embung mun nyaritakeun manehna. Aing paling geuleuh manehna mah tukang adu domba nya teu. Eta si Nurul kupret. Ya lila amat sih sia aing ngadaguan tita tadi geus lagu sabaid aing geus beak. Sia karak datang ayeuna. Sia merek alasan naon deui pasti ge cenah ieu nanti arek ngembang salaki, ngagendong-gendong salaki. Ih sia mah aing tadi ngadaguan cara angkeul aing ieu bujur aing ieu. Sabar atuh ceuk, pan urang teh lain cara ece cuma ngeunah tinggal dahar aya nu ngagawean. Pan urang memasak heula, naon heula segala endah, cenah hutang heula ka warung. Kaditu eueuh. Atuh eta ngahutang kaditu eueuh mah eta mah sia mah geus batur geus percayaan deui ka sia meureunan. Jadi teu dihutang. Eta mah resiko sia rek ngahutang kaditu eueuh ge. Lagian pokona aing mah giliran aya janjian jeung aing sia ulah ngaieukeun jadwal aing, aturan aing ka mana sia. Eueuh. Batal we. Jadwal aing shopping ka mana. Heueuh nya cenah. Eta si Nurul kalungitan duit. Eta Nurul nu mana? Nurul kupret apa Nurul kampret apa Nurul pret-pret? Aing mah bingung jadina nu mana eta nu sia digosipkeun. Eta ceuk dulurna si Tika anu bolot teh ya. Si Nurul eta nu deukeut imahna, tetanggana. Emang kupret si Nurul. Henteu nya hoda urang mah. Oh eta si Nurul kupret. Eta mah emang nage aing paling tersep da ka manehna. Eta mah emang jelema sok ngadu domba teh sabodo amat duitna leungit ya aing mah teu ieu da teu mang ieukeun teu mangkhawatirkeun bodo teuing. Soalna manehna sok ngadu dombakeun eta jeung kamari ieu tah si Kori ribut jeung babaturanana. Eta diadu domba ku manehna. Emang kalungitan naon eta si Nurul nya? Boga duit geuning eta si Nurul. Ka manehna mah bandana ge jualan wae. Can pernah we maneh mah cerik bogana naon. Karak ge babaraha poe geus dijual. Ngomongna teu boga duit, teu boga ieu, teu boga itu. Heueuh ceuk eta duitna leungit 7 juta. Katangcut-tangcut, kakutang-kutang leungit ge. Gablek duit eta geuningan si Nurul. Biasa nama tara meh nama tara ieu ngan ngeluhna teu boga duit teh teu boga duit. Gablek duit namboa eta mah budak. Heueuh eta ceuk duitna leungit 7 juta. Mangkaning duitna nanginjem ti eta ti Bang Andeprok. Cenah arek ulang tahun cenah arek nyaingan euceul cenah ge arek nanggap dangdut cenah ge. Apa organ tah cenah hodoh pokona mah anu kitu-kitu we. Mambo eta si Nurul arek nyaingan aing atuh aing mah bisa kasaingan. Aing mah jelema gablek aing mah teu gablek ge hayang nyaingan aing. Moal bisa lah, aing keur kamari ge nempo tetangga. Salakina anyar, mana hayang buburu ganti salaki anyar. Naon bo eta budakina teu jebat teu gablek ge teu tahu diri. Orang mau uruskeun we eta kupretna ulah nguruskeun batur. Sagala hayang nyaingan jelema gablek. Emang si Nurul mah jelemana panasan. Amun batur meuli TV hayang meuli TV buburu nanyakeun harga baraha
naon boa coba sian ya meuli tai pasti ge manehna memilu meuli tai meureun goblok eta mah jelema uruskeun tah banda-banda nu eueuh hargaan gila aing nempona da mun hayang nyaingan aing mah jelema beunghar manehna jelema teh gablog uruskeun bejakeun ku pretna tuh nya ka manehna eta emang bener nya manehna leungit duit ku babi ngepet aing mah teh percaya da manehna mah sok rada ngabohong rada tukang tipu sia makana sia hade aing mah karunya we ka sia ditipu deui ku manehna bener cek leungit ku babi cenah ge maneh ngadenge cenah ge suara babina manehna keur di dapur cenah ge eta suara babi di tukang cenah ge aing mah rada teu percaya nih ya ka si Nurul Kupret kan manehna pernah ka aing jeung duit geus kitu ku aing geus jatuh tempo ku aing ditagih manehna pura-pura pingsan terus lagi ka ieu ka cubluk jadi aing manehna galaletret eta kupret ararateul cenah eta meureun tina eta manehna parangsan manehna mah meureun aing arek belas kasihan manehna ngaragageun maneh ka cubluk ieu aing mah teh hararayang teuing ku aing diantep malas tinggal kelempang ku aing sorena ku aing mah ditagih deui arek naon barina ge teh mangan pura-pura manehna doang ieu emang manehna mah teu gablog ge kos jelema gablog pan bener cek lain si Nurul doang nu ngadenge si lagi ngadengeun cenah ge suara babi eta di deket imahna cenah ge goblok sia mah nya jelas-jelas si Elela mah emang salakina dagang babi ya heueuh lah aya suara babi pasti ngadenge deui emang tukang babi eta sok dagangan babi tuh bener cek ieu mah nangieun es we tuh cek mainna cenah kaleungitan emas segala endah tuh cek ku babi ngepet cenah cek ditempo lagi statusna masna ge salamari cenah ge beak ku manehna ku babi ngepet coba aing nempo status manehna ih goblok eta mah babina nya teu bogeun otak geus nyaho eta mah emas palsu teu bogeun mah emas asli eta emas palsu eta kumaha main gogondol wae babina teu sakola sugan mah eta nyopot emas palsu ya dengen ya eta si Nurul Kupret mah teu bogaeun emas asli kabehna eta emas palsu aing ge nyaho main asok nipu dipoe nipu aing tapi moena ge main mah nyumput di ieu di narurungkun teh pada mah aing sok nempokeun we eta emas palsu eta mah masipuhan sok rada lucu aing mah eta ka babi geus nyaho si Nurul mah pakena emas palsu kumanehna sagala digondol emas ieuna emas palsuna si Nurul mah yeuh tara pake emas asli emas palsu lamun eta babi ngepet nyolongna di mah aing tah ieu emas asli ieu mah nyaho teu tuh aing mah emas asli 99 karat eueuh aing mah nu teu asli kabeh aing mah mun kitu amat si cek ka si Nurul teh kesel we aing mah eta ka si Nurul sok ngadu domba yo kamari ieu ge ngadu dombana si Kori kan si Riri kan nyokot celana cangkeus si Kori ngomongna ka si Nurul ku si Nurul dicaritakeun deui eta ka si eta Riri apa eta lain ngaranna ngadu domba atuh anak aing geulis-geulis dibaledogan pake tai embe ku si Riri pan bego eta si Nurul anu ngadu dombana aing kesel ka ciga aing ka manehna makana aing tersep ka manehna tersep ulah percaya teuing sia ka si eta teh ka si Nurul Kupret si Nurul Kupret mah asok tukang nipu wae tapi ai manehna mah amun minjeman duit we ngautangan duit jeung meuli banda sarua sih jeung sia ai sia mah minjem duit jeung utang eta utang lauk asin lauk bea segala sakarung tah eta bagian 11 12 deh jeung sia mah pokona mah sarua sih nia sia mah jeung si Nurul ai si Nurul mah Kupret ai sia mah muka kusam kurang duit magelo imah jelema batur anu riweuh aing nu kababawa deui atuh nu diomongkeun geus wae manehna kudu rek naon kudu urang mayarkeun moal bari lagi mantuan moal
Lagian sih nyaritakeun si Nurul kupret pugu aing mah teu resep ka maneh naman masuk ngadu domba. Jadi si Kori itu pasea jeung si Riri aing mah jadi lalalir sia mah sarwana sih 11 12 tah jeung si eta Nurul tukang hutang. Bari nage emang urang nyaho di dinya ewa ka si Nurul. Urang boga hutang urang kajeun atuh urang riweuh-riweuh teuing bari nage mantuan moal bari nage. Dasar bari nage ikut campur wae. Naon mah mawa urang hutang urang sagala ngomongkeun si Nurul kunaon jadi urang kababawa. Geus dah sia mah ieu eta anjeun sia mah mal aya tungtungna. Ieu baperan jelemana. Geus hayang ngomong deui mah jeung sia dah. Bener-bener baper. Nah naon seutik-seutik dibawa ka hate, pan aing mah cuma cerita doang. Aing tersep aing kasih Nurul terus terang tersep aing si Nurul kupret tah.